Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, wilujeng sahur, wilujeng ngalakonan ibadah saum kangge wargi muslimin muslimat sadayana. Kiwari encing Adnan nyarengan deui dina gelaran dongeng Sundana anu baris ngelajengkeun cariyos Sumpah Pocong karangan Ki Harja dina seri kadua. Pamugi ieu dongeng teh sing janten pangbebrah kana manah panglipur kana kalbu kamitra kaum dangu sadaya. Kitu deui sim kuring nyuhun pangapunten. Bilih ayana kasamian nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mah mangrupi karya fiksi anu direka ku Ki Harja pikeun hiburan kaum dangu sadaya. Para mitra kaum dangu, kumaha geuning maksadna Sumpah Pocong anu dimaksad ku Ki Harja dina ieu cariyos. Saena mangga di Bandungan deui wae ieu dongeng teh para mitra, supados tong janten gantung dangueun kasadayana. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, waktos Isa tos kalangkung ngaran di lembur jam sakitu geus karasa keeung. Taya lampu anu nyaangan ukur damar atanapi lantera anu ngahias di kabeh imah panggung wargi didinya. Jagat poek ditambih gelap saleser, nanging geuning ari hate nu geus neundeun janji tangtos sanaos keeung jeung geeuman kedah laksana numawi teu meunang ingkar atanapi sulaya. Nyaharita nyarioskeun ka Jaka anu bade nepungan ka Winarsi. Anjeunna ngahaja can angkat keneh numawi geus aya janji oge jeung Mahendra salaku batur anu bade nganteurna. Pamikirna mun ditinggal bisi melang janten kuciwa rasa manah Mahendra salaku batur nu geus janji rek kaditu duaan. Bari ngantosan nya Jaka teh calik di babancik Masigit, panonna sakapeung pelong ka jalan hareup ngarepkeun aya Mahendra nu keur diantosanana. Kamana Mahendra teh? Tabusak ieu can datang wae. Anas urang geus ngomong ka Winarsi bade ameng bade Isa. Kocapna bari kiwari cengkat ngalongo ka sisi jalan. Tibeh kulon Mahendra datang mawa sapeda curut eureun di hareupeun Jaka. Duh, hampura Jak, urang teh geus ngalacai heula. Pun biang bade naher cai teh digentongna saat. Geus siap Jak. Hayu atuh dibonceng ku urang. Kocapna Mahendra kiwari nu geus dipayuneun Jaka. Pantes atuh ari kitu mah. Nya hayu atuh. Walerna Jaka. Mahendra harita langsung ngerampa pesak acukna. Oh nya Jak, ieu nu ku urang geus dijanjian teh. Ieu urang meunang meuli ngahaja ngumpulkeun duit. Ngaran ka batur ngiring bingah nu bade pangantenan. Bisi engke mah urang teu bisa mere, janten mumpung aya urang peserkeun ayeuna. Ceuk Mahendra. Kiwari ditampina 2 ali emas ti Mahendra ku Jaka. Dra, emas ieu mah terugi maneh meulikeun urang Dra. Tarosna Jaka ka Mahendra. Bari keom ngarasa kagagas pisan bela Mahendra salaku baturna ti leuletik. Yes, pake sok ieu kumaneh. Hiji deuna pakekeun ke ka Winarsi. Tong ngomong ti urang Jak. Cukup nyahoe maneh mah.
Istuning bela urang ka maneh teh bener-bener ngaran kasobat, cek Mahendra. Dilajeng ali dipake ku Jaka. Lajeng angkat harita Jaka dibonceng ku Mahendra ku sapeda ontel ka Bumi Winarsi. Para mitra kaum dangu, kiwari geus nepi Jaka jeung Mahendra di Bumi Winarsi. Kaleresan Winarsi tos ngantosan di tepas bumi. Caangna ku damar songsong di bumina, nyaangan hate anu keur nungguan Jaka Rismaya. Assalamualaikum, kocap Jaka kasusul Mahendra. Waalaikumsalam, tembal Winarsi ka Jaka jeung Mahendra. Dilajeng caralik dina kursi jati. Winarsi ninggalkeun sakedap harita ka Jaka jeung Mahendra nu bade ngadamel wedangan. Kang, oge Mahendra sakedapnya antosan bade ngadamel wedangan heula, kocap Winarsi. Nanging Jaka jeung Hendra nembal ku wajar. Tong repot-repot Nyai, kocapna Jaka. Mahendra ngiring nembalan. Sumoho Nyai, kami pan kadieu sanes bade nyuhunkeun wedangan. Guyona Mahendra ngawaler enteng ka Winarsi. Teu sawios, umawi karunya Mahendra tos capek ngagoes itu Kang. Winarsi kocapna lajeng kalebet. Teu lami indungna Winarsi kaluar nepungan Jaka jeung Mahendra. Dumeh tadi Winarsi kalebet teh wawartos oge ka indungna yen Jaka oge Mahendra nembe pisan dugi ditepas. Nembe dugi Jang? Taros harita Bunyai sekar ka Jaka jeung Mahendra. Sumohun Bu, waler Jaka sareng Mahendra oge. Langsung sasalaman ka Bu Sekar salaku indungna Winarsi. Telami Winarsi mantun wedangan dina nampan, lajeng disuguhkeun ka Jaka oge Mahendra. Mangga dileueut Kang. Nuhun Nyai, dupi ka mana ari Bapa Bu? Taros Jaka munggaran dina harita nyemahna. Bapa teh nuju angkat ka dukuh wetan Jang, panginten enjing wangsulna. Nya samentawis dilajeng we atuhnya sareng Winarsi dupi ibu mah masih aya kaperyogian di lebet. Tembal Bunyai Sekar. Lajeng kalebet deui. Jaka jeung Mahendra oge Winarsi ditinggalkeun. Wah, pamiki mah asahan urang teh ngaganggu ye ka Jaka jeung Winarsi atuh, kocapna Mahendra. Saeutik nyenggol kana cara kiwari nganjangna Jaka ka Winarsi. Atuh ulah kitu da, siga kasawae nya biasa we atuh ah. Jaka tembalna bari heureuy dina wandana anu keom harita para mitra. Sumuhun Mahendra, ulah ditinggal duaan. Mun duaan mah anu katiluna teh sok setan, kocap Winarsi. Harita oge ngiring nembal. Dupi maksudna sakadar keur nyieun Mahendra tong ngarasa teu dianggep teuing. Pami kitu mah atuh urang setana sabab urang anu katilu teh. Mahendra oge ngiring heureuy. Salagi keur masih nyarengan keneh ka Jaka anu keur ulin. Teras amengna akang aya kaperyogian naon Kang? Tarosna Winarsi harita. Sakedeung Jaka rada bingung ditaros kitu. Numawi anjeunna ameng ge istuning ukur ngubaran rasa kakangen ka Winarsi palai ningal rarayna. Iya Nyai. Iya cobi diangge ku Nyai. Ali ieu anggap wae tanda janji akang ka Nyai. Akang ge ieu ngangge ieu. Sok cobi diangge ya. Nyai jeung akang janji
nepi iraha wae bakal satuhu satia salamina. Kocap Jaka. Harita dumeh emut Mahendra teh masihan Ali nu kangge dianggekeun ka Winarsi. Sakantenan janten alasan harita dina waktos nganjang ka Winarsi. Dirampana Ali emas tina pesakna lajeng dianggekeun ka Winarsi. Wah, serasi pisan euy, nu Jaka batuna beureum nandakeun kagagahan. Nu Winarsi batuna bodas nandakeun kasucian. Ia hartosna janji mane duaan disaksikeun ku urang jeung jagat raya katuteusina anu ningali. Kocap Mahendra. Teu lami ngocap kitu ngadadak aya lini janten inggeung nanging teu lami dupi padarareas ka bijalmi harita geh di lembur teh. Duh, untungna teu lami inggeungna teh Kang Jaka. Kocap Winarsi. Harita nu kongsi reas tina ngarasa inggeung ku pedah lini saliwat. Sumuh Nyai, alhamdulillah lembur urang masih aman tina sagala hal musibah alam. Kocapna Jaka nu someah dina kocapna. Ih, jelasna mah patalian tresna mane duaan teh dupina kasaksi ku buyut Gunung Buligis oge. Janten ngiring ngaramekeun di peuting ieu Winarsi. Kocap Mahendra bari nyerenge. Amin ya robbal alamin. Nya pami kitu Nyai, pilih kabujang poek pisan Nyai. Panginten akang sareng Mahendra pamit bade permios wae ayeuna. Kocap Jaka ka Winarsi. Disarengan Mahendra nangtung harita oge. Sumuhun atuh Kang, mangga. Keun ibu mah nuju dilebet masih aya kaperyogian. Kin diwartoskeun wae ku Winarsi salam pamitna engkang. Kocap Winarsi. Janten harita sasalaman dina nyaturkeun permiosna Jaka jeung Mahendra ka Winarsi. Para mitra kaum dangu nyarioskeun kirang langkung jam 12 wengi. Babaung anjing nyieun keung ditambi halimun rada kandel harita ngabubuhan di lembur Cisalanga. Hawa tiris jeung geeuman banget karasa. Di hiji bumi nu caket ka Karang Suwung aya rompok gedena teu sapira mangrupi bumi Neng Endah putrina Mangkosasih jeung Birini. Ari Neng Endah teh mangrupi rerencangan caketna Neng Winarsi. Teu jauhna sapertos Mahendra jeung Jaka. Neng Endah oge kalebet santri anu diwuruk ngaos ku Nyi Umi Sadiah salaku indungna Jaka. Kiwari jandela enggona aya nu kaketok. Anjeuna anu keur kulem janten kahudangkeun dumeh ku ayana eta jandela anu ngetok. Tok 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 sora jandela diketok. Endah, Endah, ieu Kang Jaka putra Mama Barkun. Kocapna anu kaketok nyaeta Jaka. Renghapna anu curing hak janten tanda taros kangge Endah kiwari. Kang Jaka, Tarosna Endah ti jero kamar. Sumuhun, geura bukakeun jandelana. Kocap Jaka harita. Jandela lajeng dibukana ku Endah. Jaka rikat hanjat naik kana jandela. Nu kiwari Jaka geus aya di jero kamar Neng Endah. Jandela ditutupkeunana deui. Neng Endah bari sieun jeung bingung ukur ningalikeun Jaka. Endah ulah sieun. Akang bade aya omongan ka Endah anu penting. Kocap Jaka harita ka Endah. Endah nu satadina sieun janten rada tenang sanos jantungna masih karasa ratug keneh. Ulah gandeng Neng.
Salaresna akang ka dieu teh bade ngucapkeun akang bogoh ka Endah. Nanging akang teh bingung. Numawi kapalang kami geus aya kasaksian antawis masing-masing kaluargi bade ngalajengkeun nikah di tahun payun sareng Winarsi. Kocap Jaka ka Endah. Nya harita ge Endah nu terang kocapna Jaka kitu. Janten asa katiban bentang. Teu disangka teu dinyana anjeunna nu sami neundeun rasa ka Jaka. Nanging terang dumeh Jaka geus papacangan jeung Winarsi. Anjeunna ngelehan nyidem rasa hatena kiwari sosoranganan. Akang teh leres ngomong kitu ka Endah. Ieu teh sanes keur ngebobodo Endah. Tarosna Endah hatena bunga. Nanging masih mangmang ku harita kocapan Jaka. Laras neng, akang ngabelaan poek tengah peuting kieu ngajugjug ka bumi Endah. Istuning rumaos, akang teh neundeun hate anu geus teu kiat kangge akang tahan. Nanging kiwari, akang bakal nyieun cara supaya aya kesempatan pikeun akang tiasa nikahan neng. Sahenteuna kukirang tina jarak sataun, nya langkung enggal eta langkung sae. Kocap na Jaka ka Endah. Kiwari Endah ge ngarasa nyata geus teu mangmang dina hatena istuning kana sadaya cumarios Jaka tadi. Kumaha carana Kang? Taros Endah ka Jaka. Bari harita Jaka geus disisieun Endah bari nangkep jeung ngelusan buuk Endah. Samentawis ieu mun isuk jeung saterasna neng panggih sareng akang, anggap we peuting ieu teh teu aya kajadian naon-naon. Jeung ulah nunjukkeun sikap nu nyurigakeun ka batur antawis patalian hate urang duaan. Dugi engke kaparengan rencana akang bade ngicalan patalian tresna akang sareng Winarsi. Karek didinya neng teh tiasa ngomong kahartos maksud akang. Kocap Jaka bewara geus ngatur rencana nu bakal dilakukeunana pikeun nganggesan patalian cintana jeung Winarsi. Maksud Kang, kapayuna janten Endah ulah nyirenkeun yen ayana tali cinta ieu ka sawae. Taros Endah negeskeun maksud Jaka kiwari. Sumuhun eta nu ku akang maksad kalebet ka Winarsi jeung oge indung bapa akang, oge kolot neng. Anggap we sapertos biasana teu aya nanaon. Nanging supados rencana akang teh tiasa laksana, dupina neng percanten panginten ka akang yen akang teh moal bakal sulaya dina kocapna. Kocap Jaka tandesna harita malik naros kana manah neng Endah ka dirina. Endah geus tileletik terang ka akang. Kumaha jalmina Endah percanten ka akang. Kocap Endah terea tembal. Cekapna harita percaya tanpa aya rereged manah sejena. Oge nengeh panterang kolot akang salaku jalma anu ditokohkeun di ieu lembur. Numawi aya nanaon jeung ngaran akang pasti kolot akang nu nanggung wirang. Cek Jaka harita duanana geus mulai deukeut istuning dirangkul mah malah kasilih lendotan. Sejatining setan nu geus ngadeukeut ke nafsu antawis bujang jeung parawan. Sumuhun Kang, Endah terang. Teras kumaha maksud akang? Taros Endah palai balaka nusa nyana tina maksad Jaka harita. Supados akang tiasa enggal dinikahkeun ka neng, akang bade ngajak sapatemon di wengi ieu ka neng Endah. Kocap Jaka. Endah reuas jeung ngarenjak. Akang, maksudna akang bade nyarean neng. Kumaha? Mun kena neng teh meteng, nahnya akang bakal tanggung jawab. Taros Endah nu rada kerung alisna nandakeun reuas ngadanggu paminta Jaka salaku anak kiai nu teu disangkana. Akang teu maksa dina hal ieu. Justru ieu teh mangrupi carana supados akang tiasa dinikahkeun ka neng. Namangsa neng meteng, janten buktosna moal bisa dipondah deui. Keur akang jeung kaluargi akang pasti nampi
Numawi kunaon daya tenges janten aib tangtos harita pasti akang bakal dinikahkeun kan Neng. Kocapna Jaka. Dupi rencana harita memang geus kitu numutkeun pikiranana nu bakal tiasa nyambungkeun cara dirina pikeun tiasa dinikahkeun jeung Neng Endah. Pami kitu leresna, Endah percaya ka akang. Jeung Endah bakal manut kana sagala rencana akang kapayuna. Saumur hirup Endah ngajagi kasucian diri teu kajamah ku lalaki saha wae, nanging kiwari Endah sadar sanos ieu teh dosa. Tanda buktos Endah bogoh ka akang, ku kituna Endah kersa ngalepas kasucian Endah kiwari. Singetna kocap Endah nu kiwari geus karayu kana cara Jaka nu amis biwir dina nyalurkeun nafsu nu palai nyarean jeung meunang kasucian Endah. Nya dicaturkeun di peuting harita kongsi kajantenan sapatemon Jaka jeung Endah nu dilakukeun di kamar Endah sorangan. Mitra kaum dangu kiwari nyarioskeun di bada subuh. Sapertos biasana mun subuh mah kaum bapak jeung budak nonoman hungkul nu janten santri pangwurukanana nyaeta santri pangwurukan Mama Barkun salaku kiai di lembur Cisalanga. Nu mana Jaka oge Mahendra sami ngiring ngaos harita mah teka kantun pala santri nonoman anu sanesna nu kalarsan waktos harita Mama Barkun keur nerangkeun perkawis rukun iman anu kalarsan dina bagian iman ka malaikatna Allah anu janten urutan nomor kadua dina bab iman. Ayaning kitab anu dibukana nyaeta kitab Arod alal Mutaqiyin anu ngaran musonibna nyaeta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu an. Para santri sadayana numutkeun bahasa atanapi etimologi malaikat hartosna utusan. Akar kocapnya tina lafad malaka kalayan wajan atanapi timbanganana wajan maf'ala anu huruf hamzahna diharkatan sanggeusna huruf nu samemehna disukunkeun anu hartosna oge janten arisalah nyaeta surat. Po huruf lamna miheulaan hamzah contohna al malak atanapi sawalikna huruf hamzahna miheulaan huruf lam. Oge salian ti eta ngeunaan katerangan definisi ieu teh loba sumberna lain ukur ti hiji musonib hungkul. Kukituna saha jalma anu mangkana ayana malaikat-malaikat Allah tangtos janten eta jalma geus teu deui disebat sampurna imanna. Istuning ruksak jeung bisa disebat keluar tina Islamna. Kocapna Mama Barkun dina nerangkeun kitab harita ka para santri. Para santri sadayana ge ngaregepkeun pituturna. Bari merhatoskeun kana sadaya naon anu dituduhkeunana timang rupi-rupi katerangan dalil. Mama Barkun ngaranna oge kasohor jago ilmu alatna anu geus ngalotok cara ngaoskeun nahwu sorob jurmiyah imriti jeung tasripan kadituna alpiyah jeung bajurina. Nyalami tilami oge pangaosan teh rengse. Para santri pada bubar. Kantun Mama Barkun Jaka jeung Mahendra harita di masjid. Mama Barkun nu terangna aya Mahendra ngangkir linggih ka rompokna jeung Jaka harita. Jaka
Oge Mahendra jo bisa kedap karompok Wah Haji heula aya nu bade ditaroskeun ieu teh ku Wah Haji. Kocapna Mama Barkun harita ka Mahendra. Bari cengkat tina diukna lajeng muru balik karompok. Dituturkeun ku Jaka jeung Mahendra nu harita aya di tukangeunana Mama Barkun. Neng Nong para mitra, dongengna ka Bujeng Neng Nong. Kumaha kalajenganana ieu dongeng teh dina lalakon Sumpah Pocong. Sim kuring ge masih penasaran oge can terang ka dituna. Ku kituna antosan wae dina seri katilunya para mitra dina carios Sumpah Pocong karangan Ki Harja. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.